Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sana ina sasih mulut ayurang nganadong pare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagam biasa aruninga sadananya. Sadayananya. Kepada Ustaz yang telah berwakil, saya orang kawitan ya Nabi urang sarerea kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahunna 500 cariosna 70 pananggina sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos kabarna kacatur ningal cahaya maning ngampur bibumina hurung mancur babar kaya kokotoran orotos kenging nyapitan secalir kenging nyipatan serta harum sesengitan modal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan geus jasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan geus capek sasauran Yuswana 10 bulan biasa ambang papanahan ngelekeun budak mulian tapi taraku ngagungan parangina kanjeng Nabi janika pinuh puji pintar tur gede pawani sabarnya kasasami beropat tahun Yuswana dibersihan manana Nabi dibelah dadana malaikat numelahna Jibril kadua rencana Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuna tuluy dada kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta tengaraos nyeri ucap ku khotamin Nabi ramana Mika caturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasi kaunggeukeun kagenap tahun Yuswana ditinggal pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana Rabbul Alamin kanjeng Nabi nu prihatin Yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih kabatin sabada wafat eyangna
Nabi Talib kakasihna saderek teges ramana Kanjeng Nabi sering pisan dicanda kana garasan sok nyadat barang dagangan didinya teh pajeng pisan kacatur di eta negeri loba pendeta Yahudi sareng pendeta Nasrani netepang jeung Kanjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalmi bangalahan dinabiun akhir zaman teret Injil geus mibeunang sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan lami-lami Kanjeng Nabi disanggat ku hiji istri dagang ka unggal nagari kauntungan Nabi bagi istri jenengan Khadijah putrahu Walid katelah nupang beungharna di Mekah ka Nabi kalangkungnya Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan Maisarah nu ngarencanan ka Nabi turang nyarengan Ladapanan datorange cucuren Nabi Musaleh matana jarakan kabeh Tatakala ulung salam mega boda somayungan jeung aya caka hadiah dina salirana pisan pamandang Siti Khadijah cocok pisan jeung masyarakat akhirna Siti Khadijah Nabi nuntut itikaf harita yuswana Nabi salawe taun kawarti nyadana dan sugih mukti tapi abah sae ati Kanjeng Nabi kagusti Allah mabakti di gunung nyelah ganti ibadah saban wengi dirinya jaga suntingan Jibril nurunkeun Qur'an kalawan daun pangeran Nabi didamel utusan harita yuswana Nabi 40 tahun kawanti Letes ku Allah pasti mendapat kabar syukur ada iman kamulana Siti Khadijah darwana ada bakat kaduana sahabat berjambayana berkali menungan anu pangulana iman sayyidina Ali Tuhan Nabi saderek pisan jeung ari zaman lian anu pangulana iman sayyidina kalerasan anu jadi tukang adan ari loba pisan ka Nabi teh ngabesuhan kami aya ngajailan saya pisan rasasan para sahabat Nabi lan itu Nabi didinya anjeun aligi kira kenging tilu sasi sabeli sabati haji bacai Kanjeng Nabi kenging pohara terjadi kesana nu masuki wana sareng dalana pada putus dewanana harita Nabi Yuswana kalimat tahunan